Aduh Gusti, capek amatnya. Jadi zaman susah. Moal poe ngurusan sawah batur. Kiranya yang jadi jelema beunghar. Hayang gitu. Boga mobil jeung boga pamajikan 10 ya. Itu muluk-muluk aing mah. Ai. Dompet saha ieu nya? Eta sia, loba amat ya duitna. Aduh, nyaya kartu ATM-an dia, aduh. Tapi dompet sahanya. Halah, bodoh teuing. Boga saha ta boga saha, pokona mah ieu geus jadi milik aing. Lumayan. Jeung shopping jeung mundalda ka mall. Aduh. Pokona mah aing mah ketek jadi orang kaya, aduh. Nah, dia tak paculah, geus teu butuh aing mah. Ayeuna mah aing geus jadi jelema beunghar. Aduh. I'm coming, Bundalda. Kita shopping ke mall. Cuk, naon Gi? Pal. Irapalnya, orang beunghar doang si pahami. Imah gedong, sawah loba, pamajikan komode, aya meureun 18 mah. Udah sok kitu Gi. Nu diluhureun urang mah cukup urang jadikeun motivasi bae. Lamun urang deuk nyeuleu nu disayandepeun urang. Urang bisa ngakan kejo sapiring bae ge, eta geus alhamdulillah jasa. Batur belum tentu. Hirup mah kudu loba-loba bersyukur. Embas selamat dunia akhirat. Tumben amat saya ngomongna lempeng. Aing teh jadi jelema bener Gi kuari mah. Oh, angin hujan. Cakep Gi. Lan pantun bloon. Haju naon ge? Beng aneh beka sia. Itu tumbenan jadi jelema bener. Jadi kieu Gi. Keur sore aing ngilu jelema disiksa di neraka. Pokoknya mah di ujung buuk sampai ujung suku eta seuneu kabeh. Encan di kuburan di sabetan ku malaikat Gi. Ya neuleuh di mana Jing? Film ajab Gi di Indosiar. Cik aing mah neuleuh beneran gitu sia. Aduh. Dak, nya teu bosan hirup gitu bae. Eta sia. Belagu amat we omongan sia. Nyaho sia hideung. Poeng, aing geus risen dak, ayeuna mah jadi tukang macul. Aing geus jadi jelema beunghar ayeuna mah. Sia doaan dek teu gawe jeung aing ah. Wih, boleh Min, boleh. Laju aing lamun gawe di cia jadi naon? Jadi bodyguard aing jeung si Alda ah. Ayo Gus, baik aing bener cenah. Oh beneran, geus ayo urang shopping. Aduh. Aya teh Min. Ayo. Ulah nyebut amin atuh. Nyebut aing bos besar. Lokos kieu ye. Anu paena moal mantak anu agotong Gi pokona mah. Antikeun bae pal, nyen ieu masuk neraka. Hah, geus ayo Yang penting shopping lah. Sampah. Sasi anu micin sampah di dieu. Perasaan tadi aing geus nyapuan. Ieu halaman aing geus bersih kieu, kunaon aya sampah di dieu nya. Ieu jelema micin sampah sembarangan bae.
Nong yuk. Dah, jadi mah sampah. Haram jadah itu jelema nu malangkeun sampah. Mun kependak. Tampilingan kau yang. Baby ada. Beb. Ish. Channel itu tadi anu malangkeun sampah. Sama. Kena hulu aing. Amun kepanggil itu jelema tampilingan kau aing. Aing ki emang kunaon? Ada deh. Hah? Ngomong dia ki? Ente, Beb. Beb mah geulis jasa. Ditungguan jangan lagi ku Kiki. Di. Si aing ngomong sembarangan bae. Bijakeun sia ku si Amin. Pijakeun ditu. Aing mah teu sieun, jas si Amin kurus krempeng kos kitu. Da, sebenarnya mah aing geus kebel bogoh ka sia. Sia teh teu peka malah kawin jeung si Amin. Atuh terserah aing lah, torek. Geus mabur saat itu. Kudu geus laki aing datang. Sudah itu mabur. Bagus sih. Nu bener jeung mana? Niat gawe ente, menton niat gawe. Geus kuari ku yang dipecat, nah. Lah kitu atuh bos, sampurai sorangan mah marahan bae. Bos, aju yuk. Urang dek ka mana, Bos? Urang hendak nyiar si Pahme ayeuna. Aing neuk pamer ka manehna. Bodyguard harus hitam. Siap. Bodyguard maju 1 langkah. Tak siap kunan mundur sih. Maju. Balon, ayo. Nah, si Pame. Woi, Pame. Sia pasti nek nginjem duit deui nya ka aing ya. Teu deuk aing min. Bayar heula utang si nu kemari 200.000 dieu. Bayar geura. Kasinan amat teh. Duit 200.000 ge lumayan. Geran bayar. Nopal, ngelel. Ya. Nah, poin ditambahan 100.000. Jeung jajan sia. Ayeuna anu paling beunghar di lembur aing lain sia Pahme. Makana kabehan ge kudu sungkem ka aing, terutama sia. Bener Egi Nopal? Bener, Bos. Dek dunia akhirat ge moal mantak aing sungkem ke sia amin. Ah. Hayang aing. Naon? Egi Nopal, cabut. Eta si amin kunaon jadi mendadak beunghar kitu Curiga aing. Kudu diselidiki ieu mah budak ieu. Lumayan lah, dileuwihan 100.000. Mami, come here. Father Bapulus, Mami. Jadi semua behar, Mami. Ayo. Mami. Ayo ayah kunaon? Sampai dibecau lagi. Eta sia ngomong sembarangan jasa, Mami. Kuari mau lah panggil ayahnya. Panggil saja Father. Gi, tau. Ayo selaki aing kunaon sih? Kan balik-balik jadi stres kieu. Itu amat Mami ngomongna. Kosta senengan amat na lu Father beunghar. Ya, ieu duit yang Mami. Tah, balikeun ya kana Mas. Wah, iya duit jeung bunda ya? Father. You are welcome, Mami. I love you. Ih,
Besingitin amat eta ngomong. Ulah gitu atuh Mami. Egi, nopal, urut. Gerak turun ke niat payungna. Jang sedih mah. Deh. Oi. Eta boga aing. Ih, udah dicabak-cabak. Jauh gede dah. Mami. Bereta si nopal yang si Egi cepet hewang. Beda duit. Aduh, cepet hewang. Maknya sih, kudu cepet. Gocap be, padernya. Iya gocap keduaan. Detik amat, Aduh, Bos. eta ge. Syukuri apa yang ada. Hidup Cukup intinya. adalah anugerah. Syukuri. Tuh kan, bener kan dugaan aing. Eta jelema pasti di pesugihan ye. Loba kitu jeung duitna. Wah. Teu bisa dicicingkeun ieu mah. Disampeurkeun ku aing ye. Assalamualaikum. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Min, istighfar saya coba Min. Nah, saya datang di kana istighbar. Ih, pelongok. Min, aing geus geus nyaho. Sia pesugihan kan? Astagfirullahaladzim. Ang bener sih anu pesugihan. Ya kita main mau gawe Min di Min. Nyapalnya. Olah. Eta sia, nahan sia. Segala pesugihan naon. Sia de mitnahin duaan. Bunda ge saruana. Min, rayana fitnah. Saajing nu teu curiga. Ya sia gawe henteu usaha henteu tiba-tiba beungar. Duitna loba deui. Pami mulet. Aing mah bisa kosi ge, aing menang rezeki. Aing nimu dompet di sawah. Buruk sangka abes ya. Ari menang nimu, balikeun atuh ya kanu bogana. Jaeta malin hak ayah meureun. Mami. Pan aya mah teu nyaho eta dompet saha. Atuh ku aya dicokot bae lah, geus milikna aya meureun eta mah. Ya. Pan meureun aya min KTP-na di dompet. Cek lah ku sia. Tuh percaya amat sih. Yo, UKTP-an yo. Mana tuh UKTP-an tuh? Pan ieu mah dompet aing min. Pernah di sia sih? Ulah sok ngaku-ngaku Pami. Lain ngaku-ngaku. Jadi kieu min ceritana ieu nya. Kumaha ya Jek Kemet? Jadi teu bayaran sawah urang nu 17 petak eta. Tenang bae, engke dipoto-potokeun ke urang ye. Atuh ndek cek ka dieu, los gitu. Apa ndek dipoto-foto bae ke urang nya dikirim ke WA. Oh, anak buah anu ndek ka dieu. Oh, kartu nama tenang aya kartu nama kedeu. Ya, kadang ya kartu nama-namanya. Aya kartu nama geus paehan bae nyangke ku urang foto ya kartu namanya. Sekalian tah foto-foto sawana ku urang kirim. Oke, siap. Boleh aja kemet ya. Aduh, ngejablay bae tapi loba duit. Geus, paehan. Assalamualaikum. Sugan bae daek ya jeung kemetnya. Pan jelema paling beunghar eta tetangga sebelah. Foto-foto deui lah. Nah, jadi gitu min ceritana. Berarti sia keren-keren kos kieu. Meuli bajuna make duit aing nya, si Amin. Hah? Sia bebanda make duit batur. Geran sia buka-buka eta bajuna, celana buka, dasi buka, eta kabeh buka. Da, buka baju dia. Ih, ieu mah baju aing, menang mau dipake duit aing. Terus nya, tadi aing neuleuh. Si Amin mere duit ke si Alda. Mana da duitna da? Yuk, dah. Gerak copotan eta bajuna. Baju dia ta. Yuk.
Payung tadi kan. Dah payung Dah mau arah ke payung-payung deh. Udah di cokotan. Udah dia. Ye, meja ya, bawa ya. Kasih ya eta mah teu hayang aing. Sadar ya dengin kenainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, Allah itu akan menentukan neraka baginya dan juga mengharamkan surga untuknya. Sia da kabehan paya asup neraka, ha? Kabeh gara-gara si Amin. Aing mah jeung Sinopan geus ngabela-belaan eureun gawe. Nyau, siap gotong yuk. Ayo gotong, sebutkan ke Pak. Baik. Gara-gara isi aing beut aing teu di mana coba. Oh iya, tas kayak ini dibawa ke mana? Ganteng siang geus lah. Gerak gotong ayo. Lumayan. Jeung shopping ka mall. Ulangi. Tawa sih. Ulangi. Keep. KM Mall. Action. Wah, ini jeung bunda kabeh ya. Bi. Mbak Nah, siapa balik Bi? Sendal beb ketinggalan. Di sendal goreng ya. Oh, gitu Pak Es ya mah. Rame banget. Ngapain bang? Yo, atur ya. Jangan lupa subscribe channel Rumah Kita Studio.